pinuh ku kebarokahan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha-usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun. Mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Billahi minasyaitonir Allah nurunkan Kangjeng Nabi Musa kita nyalametkan kaum Bani Israel sebab Bani Israel mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israel digawekeun sadaekna diarah tanagana dibayar mah henteu kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki awewe diantep dagangna kudu lapor cokot upeti kitu keneh pertanian cokot upeti sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israel. Kangjeng Nabi Musa diturunkeun ku Gusti Allah titah nyalametkeun kaum Bani Israel titah dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteng ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dipialamatkeun kaum Firaun Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israel ka negara Israel ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ka Israel keluar ti negeri Mesir dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan manta Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa ieu ne kaum Bani Israel sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa sarabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israel harapan anu luar biasa ti pangeran urang yane Allah moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun yane Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh maka kaifa ta'malun proses heula selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil Mesir setelah hanyut setelah hengkang setelah hancur Firaun ieu horenganan melalui proses heula di dalam prosesna fayanzura kaifa ta'malun Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab
geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israel. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa, tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatim mufassalat. Disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakuma perjanjian anak bakal iman, ternyata beki kancolah turun dari siksa teu kuat yana disiksa, datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah, leungit deui siksa, tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan, ternyata lain iman beuki kancolah turun deui siksa 5 kali kitu bae, terakhir tetep bae buah kawarahna deui. Numentak diabadikeun dina Al-Qur'an, ayat tinggal ayat orenganan kaumna ara digunga diguna pastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sararombong ngadiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge. Doa Kangjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa, ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qaumam mujrimin, kaum manusia sangat biadab, sangat berdosa, teu percaya pangeran teh Allah, percaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae, terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh udag ku Raja Firaun, maksudna Bani Israil teh dek dibeakeun kabeh udag. Ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara, disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan, pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu encan pernah ka Yordan, can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait. Bari meuli lauk melem lauk di dinya teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah. Urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di kulon aya urang zarah teh Laut Labuan. Anu laut eta mah atuh kapan pohara jasa ombak nu gede, sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar kaditu diputuskeun cinta kaditu dagang rugi bae kaditu lalaki teu laku-laku.
lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir kebayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis jadi babarieun jasa anak tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atau acaknya mun cara ngomong urang mah geus teh kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun we peuting-peuting teh beres berangkat urang ke kapal peuting naik kapal ke Mesir Masya Allah kemudian dirinya di Aqabah anu katingali 3 negara Mesir kitu Yordan Israel Palestina rentul kota katingali nu mantak terindah sadunia lampu Mesir lampu Yordania lampu itu Israel atau di Palestina ketinggal deket Masya Allah. Nah lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah Laut Merah terus kobelah ditu ngaranna Kulzum ye nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun di Mesir ditah melah laut melalui tongkatna pepehkeun Musa tenggelkeun Musa eta tongkat kana laut tongkat pepehkeun bak nyingkap cai lain lalagan handap bisa pakai jalan numantak bisa pakai jalan teh teas rata luar biasa berangkat kabeh nyebrang di Laut Kulzum Masya Allah Karim kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh henteu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah tapi selalu make sabab mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawa tungked coba laut jauh ku hari mah kahujan jamal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak ku tungkad eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungked taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa nyebrang diudag ku Raja Firaun ingat cak Raja Firaun jaya mah laut kok aya jalan ka Jajaden teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun japan ieu Firaun teh pinter atuh pangeran jaing teu nyieun jalan kok aya jalan balik deui dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jal sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak har geus dihar kuda kuari geus nyahoan har belok siap artinya har biluk cak geran eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang di kieu-kieu hei kuda mengkol teu ngarieun lain bahasa nyana tapi har jauh
Nah begitu dek mengkol kuda jeg malaikat Jibril alaihissalam eta deui hebatnya sa malaikat Jibril buntutna ngacung aduh aya bae ngacung ngaju bobogaana di kitu-kitu sia nu di luar teh jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan kuduna makan nurut ka nu numpakan diherkeun teh biluk ieu mah teu kuda teh nyongsrong ngeuleuh bobogaan kuda nu hareup lantaran cek jana meureun lain deui bayu ku model jadi kuda Firaun ngudag lain ngudagna naon ngudag eta nu mantak jawarahan teman-teman meak ka Karawang udah geta hektaran meak ka Subang meak ka Cianjur meak eta sawah hektaran ojol jeung sawah mencong orang aya sejarahna waktu terus Firaun gregeteun goblok sia kuda tolol sia kuda ku aing diher-her enahan ka dieu bae maju caknya itu saha di hareup tolol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nutup datang ke tengah laut brek laut nutup deui beak wabeh Raja Firaun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta bualat-bualat tentara kaum nu milu biak wabeh leg-leg kucai selesai Raja Firaun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuari geus aya di daratan Yordania belahan utara Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun endeu kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian nu kamari asarabukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ard engke bakal dirusak dihancurkeun musuh aranjeun yana Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun ka kawasanana nu tadina Firaun beserta kaum Kipti kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil sebab Firaunna Hamana tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihis Masya Allah pohara amat mentak Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon nu geus terkenal bonen ditagih rebo ditagih di ke Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonen terkenal di Cibadak aya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian
selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikeun bakal jadi wali make proses. Eueuh nu ujug-ujug jadi kiai, eueuh nu ujug-ujug jadi wali. Eueuh nu ujug-ujug sugih tetep make proses. Payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus. Ngan urang mah nu nerangkeun kahiji, nomor kadua mata hate urang na poek. Nomor katiluna urangna kagoda. Pilkada, pilgub, pilpres kagoda kuno kitu. Sebenarnya mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah. Kita mukalamah jeung Gusti Allah, emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang. Musa ka dieu. Lain kitu, teh urang kendal. Hei Musa ka dieu ge. Orang kendal, orang putat, itu. Orang Cilongok kan tetep. Ih, Cilongok mah hebat. Hei Musa ka dieu. Cilongok. Tapi lamun orang kendal mah, hei Musa ka dieu ge. Kilu nu ngaran gelam, kendal, ketos, eta sarua ketos jeung putat. Eta kos kari itu ngomong. Lamun gelam make jiji. Naon tak naon ke jiwa ji. Eta gelap eta. Ji jantu. Eta kos gituan eta di gelap mah. Ih jantu. Mal bisa sia lamun can orang kagelam mah. Je manggo mah gitu eta kos kitu ge eta lengkong. Ngaranna lengkong eta ji jantu. Asal kos kitu bae di mana bae gelam. Henteu ja ketos. Ieu tuh kulo banyak sebenarnya tetangga. Hendak nyana asup ka Cilongok mah disinin. Sebab di Cilongok mah beuh hebat. Aya nu pangjorena pondok. Itu pangjorenya jasa tamangis. Teh Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah, opat kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah, oh pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkeun Allah hiji. Oh dua, oh tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkan Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, yakinkan la ilaha illallah, salian Allah menang Allah, gitu wae. La ilaha illallah teh sambarangan. Wow, ieu mun rekat teh nyomaknana. Illallah. Illallah. Cauna koneng gede illallah illallah. Cauna rada letik la ilaha illallah la ilaha illallah. Tolong tamat tarekat bloon. Tamu kos Haji Pendi Ki Pudoli ngariung da kos gitu teh. Teu beres. Aya tak la ilaha illallah teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah mukhalafah lil hawadis. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam.
cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun lumantak teh Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makana kum cicing di dieu inni anastu nara kaulan leuleuseun pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa seuna kumata ieu kadeleuna seuna ku di dieu kadeleuna cahaya kusir kadenge ieu teh Gusti Allah eta panggero Gusti Allah langsung cicing pamajikanana nyangakeun mangga kakak aya digerokeun mah ku Gusti Allah kula deuk di dieu geus nungguan wajan teh kumaha ge kula nu Allah bumi nu Allah panita Allah rela kula mah asana tiis ka jero hate teh heuh boga pamajikan kos kitu geuna hindasa ya Allah coba pamajikan dewek pamajikan sia tengah peti ya coba yuk Masya Allah pamajikan Kangjeng Nabi mah pamajikan Rasul mah gitu Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah gede beuteung nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah langsung nyieun tina tanggal korma tek supaya ulah kapanasan ulah kahujanan beres cek Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu tinggalkeun pamajikan anjeun tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti kakak nu Gusti kula nu Gusti tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon kitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya laksanakeun parentah Gusti kula ge di dieu ngalaksanakeun parentah Gusti nyangakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukuna teu Allah deh kurang lamun ka pamajikan kitu asana geus moal kuru awak moal ieu mah ngalang layung sugih ku sugih na ngalang layung biasa mikiran pamajikan kakak deui ka mana ngariung kalah depan ieu pagawean kakak sia mah di pagawean kakak ieu beuteung nang saha ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal di kakak ulah ka mana kala kula mah teu ridho jasa teh depan eungap urang nek ngariung bae teu meunang eungap jasa teh tekan teungeunna coba lamun kieu mah deuk ka mana kak eta teh tetangga nu kamotan tahlil kak ka ditu ade ge di seorang lah tu seorang jaya Allah mantep ngeunaheun azan kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang hariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda sep berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula jago ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar
motor keluarga eta naon eta atuh teu ditowel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir eta mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan dek di hujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu menang saha eta kitu ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli thariqah di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah firasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero jadi digerokeun ku Gusti Allah teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun ka dieu Musa mun dijabarkeun padahal mah lain kitu beret cenah tak ini anastu nar kaula neuleusana di luhur gunung berangkat koreng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu sarua urang ge lamun da aya jelema dijadikeun kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupai ku Gusti Allah teu betahun ieu mah nya susah jasa haju bapana ge sia betal terus atuh itu betah sabodo sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nyana betah bae masyaallah jeung ngaji eta teh nang ngagupai Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses bayar dulu kai patamalun didelekeun kumaha pagawean sia ayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil dunia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dana zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh teu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng apil kada ceng ilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin kaditu ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang rajut ceng sareng jeung kitu ilmu geus aya di sia nganya geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang haju tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeul ge tapi sinaran beda sinaran masyaallah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos kitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu serangan sia oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna
ndek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah. Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum, hei kaum Bani Israil, gerak kaditu ka Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya, balad-balad tentara na geus teu aya, kaum-kaumna anu marilu jeung Raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja, geura persiapkeun jang patih, geura persiapkeun jang sian keraton Mesir. Ya Allah, numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Wallahu a'lamu bimuradi wa awrasna. Kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun, nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku Raja Firaun, yakni wa hum Bani Israil, orang-orang Bani Israil. Cak Gusti Allah, aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha, wetan bumi kulon bumi, timur jeung barat, allati barakna fiha, nuku kami dibarokahkeun, pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar, cai sing kolocor, bangawan nilanu luar biasa caina, herang pohara laukna katingali, semua amis caina, wasyajar itu kene tatangkalan, tangkal zaitun, tangkal korma, tangkal kacang, berbagai tatangkalan pinuh ku kebarakahan masyariqal ardi wa magharibaha, Mesir wa hiya Syam, berikut Syam, Syria, Damaskus. Tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa, kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah tina kakawasaan Firaun, baheula kuari ku urang digantian. Mesir geus puguh, Yordan geus puguh, Kuwait berikut kabelah dituna terus Syria, Syam, masyariqal ardi wa magharibaha, kabeh dipersilahkan, sok urus. Ya Allah, ya Rabbi, diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil, anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menang kalaluasaan, pertanian dibebaskan, perdagangan dibebaskan, berikut segala rupa dibebaskan, pengurusan anak dinginah-nginah, pinuh ku kebarokahan, geus puguh cai curcor, kitu keneh tangkal kayu, usaha-usaha perdagangan indah anu luar biasa. Iyalah pamere ti Gusti Allah, ti penghinaan datang ka kemuliaan, ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun. Mandak ketika orang ditindas, tunggu tanggal main engke aya. Mandak Bunawas mah beda, lamun naik sepeda turun jari Bunawas jari bakal nanjak, namun yang nama nanjak seserian, hahaha Bunawas nanjak si seri bakal turun gitu Bunawas.
orang malah yang lamun keur turun huhahaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya dah duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nya gaul jeung batur lain teu bisaeun nya ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nya mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah numadak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajariri wa lamun balik mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih sama kos gitu amatnya kame ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malam ditanya saya kata nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode na ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we nya dina kurang lembur kalem mun kasirah hatena tapi begitu balik ka imah Masya Allah boy budak ayeuna adzan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadengatan kos itu weh Junaid atuh Allahu Akbar Allahu Akbar cak awewe teh weh aing ge daek dikawin ku nyana dah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol baik mantep biasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita korina med can datang ya kudu kumaha siapa itu ya pantang mundur sekian Junaid hebat jasa ya kaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedina ngaran ge pemuda tuh nyana mohon maaf karena qori terlambat mungkin macet jadi saya untuk mengganjal A'udzu billahi minasyaitonir rajim ada lain dari si Junaid jadi kieu bataan si Junaid Bismillahirrahmanirrahim lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan awewe ribut ngomong aing teh mah ngomong aing ribut tuh si Junaid tadi nama di Ciduan barang balik pohara ya Allah beres ya ngaji Quran mau balik teu datang di mana aduh teu datang
mau balik teh datang ajo manya bubar kumaha sia jatuh siap bae ya Allah ya Rabb wow pidato sedaik-daik gini beres ceramah diakhiri ku mamaca acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca sia aku maju atuh siap beuh teu sapira mamaca ayo bae segala rupa gaina siap sia bisa tuh eta lagam ya tuh kumangke bae aing mah neuleum mustamena we mustamena teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun kecuali mustamena palinter ayo guys bismillahirrahmanirrahim ngawitan itu sih paling mamaca tah mah bisaan ya teh Junet bu nu tatarina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa ya Allah isukna si Junet kita Macarawi ya riipis rawi pondok sapopoe Macarawi Pak al jannatu wa na'imu wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih SMP lain SMA lain soreng sanawiyah wah aduh sial tuh si Junaid nah emang gitu digerokeun gugu sama manok ceng manok ngaji ceng ngaji nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu emang gos gitu di pondok mah mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jante ente Gus Dur mah maling lauk banyak guru beak lauk lakunya Masya Allah barang kujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk barang di dalam santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya oh kirain siapa besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya padahal masa daek ngomongnya nama cek guru nanya nyong ayat tamunya ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja caknya punya anak Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos gitu gitulah budak-budak santri nangagupai Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen deui naon kudu serba duit bae santri mentaya ceng ieu maot teh anu ngurusan kula mah nya anu mandian set heuh ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres boleh emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah nah ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi Allah karim oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israil wa tamat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru
ku pagawean-pagaweannya na anu salala bartahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae na la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lalaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana kita digawe sadaik-daik beri tanpa digaji. Oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani gitu kayaknya. Oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salala bartahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan sekadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula can sakumaha anjeun Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi, hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian si Abu Jahal saha anu bisa tuh nendeunkeun handalam tuh ka pundakna, he tendeun. Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blak Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa budak jeroan onta diasupkeun kana karung mata tukang karung teu beres eta tah tendenkeun ka dieu dat eta Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh teu bisa budak tetep bae Kangjeng Nabi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun. Terus anu ngabejaan ka situ Fatimah ulah gua cicingin emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa budak. Kunaon emang? Tuh deuleu kodinya bener bae. Cat dialaan ku Siti Fatimah dicabut karang. Rabbi firli warhamni wafat. Coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Seserian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah. Kakarak urang dakwah kucak-kecek haji jalma baralik ulah waka dakwah. Deuleu ta Kangjeng Nabi. Urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang. Diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit. Kena hate doang. Can sabaraha Kangjeng Nabi coba. Masya Allah. Geus beres jadi dia balik diciduhan deh. Muhammad. Masya Allah. Ketika Kangjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh. Kangjeng Nabi naik himar, kocek-kocek maksudnya dek dakwah ka Imam Abu Sufyan. Begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan, kumaha emang Kangjeng Nabi dihormat lain. Turun Muhammad, cangcang ka himar. Cangcang. Aja kumaha? Cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad. Coba eta kan bahasa lain lalaga. Kangjeng Nabi biasa bae. Sekedar ngajak ke Allah. Urang can sakumaha urang mah tuh. Kakaret ngariung tadi bere berkat bae ku ceurik. Ya. Os kitu mah can jadi kiai.
tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukana di agung-agung ya peda leutik doang meureun kitu pod tamat kalimat rabbikal husna ila surat kisah sekapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namun kana yang merenugraha alal ladzina sudifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu tah wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wallahu lam bimaradi wa dammarna kaulan wa agung ngarusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun ijeng berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh wa dammarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam beak kabeh masyaallah kuari makaum Kangjeng Nabi Musa ya ne Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikup wilayahna ka ditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah-dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua anu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan imankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung-tarungna heula lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang dimimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung
tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses. Urang kakarak mah asup mana kalembur balik magaan ngaji hiji dua bae ge haju bae lah budak magaan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sejieun aing mah aing ngariung ngajak nu mana bingung nu hitut bae nyawa sorangan kumamun main seretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh aduh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajen mah nu deukeut ditu ustad ka mana aing ngojek aing mah ngojek tuh kagarak sakitu ge mata kudu tahan uji aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20 angel amat ya kekajian imah angel amat ke kalau beli mobil negara geus sakieu majuna mobil geus ganti deui lampu mobil geus menyon geus nongtot macem-macem aya aing angel ke lah ondok aing jadikeun yayasan ya geus lain ka Allah kajeun ngomong Allah-Allahan ke lain henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain dek Allah mah lain gitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasanten salak ge di ka Allah keun henteu deui kumaha eta da cenah ge ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan teh tekad hatena duniawi kumaha namun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus ngan aya teh eueuh cenah eueuh isn tuh aya bae judua mah bukan kitu batu jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana amil jurumiyah sorof tuh kurakeun leutik keneh hebat coba yayasan kuari yayasan Guari mah tanya ke orangnya ajak ngomong I love you say berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungna kos gitu jurusan wali Allah pesantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ejarnya di mana tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan memarengkol sing terungsep saki ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu mah keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng tibeuti wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah kieu wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir inggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji di antara kaum Bani Israel itu orang enan sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus beteureun orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah